Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih kene nerangkeun hukumna cai anu saeutik, tegasna cai anu kurang tina ukuran tina kapasitas 2 kulak. Maka di mana-mana eta cai saeutik kapuragan ku perkara anu najis sarta najisna anu matak nganajiskeun kana cai. Sabab aya najis anu matak nganajiskeun kana cai saeutik, aya najis manajis ngan teu matak nganajiskeun, alias nyaeta najis nu dihampura teh dina cai. Taya mah nyaeta najisna anu nganajiskeun, tegasna nu teu dihampura. Antrom kana cai saeutik eta najan teu aya perubahan sifat anu tilu, warna eueuh robah sabada karagdagan ku najis eta teh, rasa teu aya robah oge nyaeta ambeu teu aya robah, tetep eta cai jadi mutan najis, kecuali lamun karagraganana ku najis nu teu matak nganajiskeun, anu sebutkeun najis nu dihampura dina cai teh. Kamari dicantoan najis anu dihampura dina cai teh kahiji saperti bangkena sato anu eueuh getih anu ngucur dina nalika dikeureutna. Tuluy bangke sato eta teh murag kana cai saeutik teh teu matak kanajiskeun. Kadua nyaeta najis anu teu katempo ku mata ku paningali anu sedeng. Asal boh bangke boh najis nu teu katempo ku paningali teh ulah ngahaja-haja ngahanakeun, antromkeun alungkeun ka dinya, ulah iseng gitu. Ngan lamun murag ku sorangan teu matak nganajiskeun, ai dihaja-haja mah nganajis iseng. Malah ieu ayeuna mun lamun najis anu saperti kitu teh nyaeta najis anu teu katempo ku patingali anu sedeng teh tuluy antel kana cai anu saeutik teu matak nganajiskeun, walaupun tina najis boga ladoh ngaleur euteup kana teh aya anjing anu baseuh. Sabada kitu tuluy ayeuna mun teh mah euteup teh antrom si cekerna kana cai saeutik teh ada yakin aya najisan dina ceker eta teh laleur teh. Aku sabda hese atuh da tempun mana da teu katingali da ceker ayeuna mun teh mah laleurna ge atuh. Sagede kumaha mata ketika aya nu napal teh di dinya teu katingali najisna. Padahal yakin teh najis, eta ngaranna najis nu dihampura. Dua, katilu nyaeta anu aya dina lingliangan hayawan anu suci. Teh dina lingliangan dina boolna we kitu. Si boolna teh nyaeta antel kana cai nu saeutik teh. Padahal dinya teh aya namun teh aya najisan.
da teu omeh gitu atawa naon we dina liang-lianganana hujan teu tidinya ge asal manfaat we liang anu langsung liang anu nerus kecuali lamun ding liangan jelema aya najisan antara kana teh saeutik teh dihampura eta mah kotor jelema mah tah ayeuna tambahan deui cenah sawarena contoh najis anu dihampura dina cai teh nyaeta rausi samakin tai lauk cai tai lauk cai tai lauk cai lam yugoyir alma'a nu teu matak ngarobahkeun kana caina cai dina jolang cai dina ember atawa cai dina kulah anu saeutik caina tuluy ayeuna aya lauk caian si laukna tang teu modal antu da ayeuna mun ngaran-ngaran sato ngaran malah makhluk hidup mah ngaranna ge ayeuna pasti sok modal sok iih gitu modal. Nah, tapi eta si taina sil tai lauk teh teu matak ngarobahkeun kana cai. Jadi ku tai lauk eta teh teu aya perubahan si cai teh teu bau tai lauk gitu. Teu aya robah boh beureumna, boh hideungna, boh konengna jadi hideung ku tai lauk. Diangseuan, diambuan dan teu hanyir tai. Teu bau lauk teu aya robah warna beureum koneng hejo tina pengaruh taina oge lamun kira-kira diletak diasaan da eueuh kesed eueuh haseum eueuh amis lauk tai lauk teh nah tapi da aya namun teu modal mah modal pasti nah eta najis anu dihampura dina cai teh ku tai lauk syaratna kumaha hiji nyaeta ulah ngarobahkeun kana caina tilu sifat warna ambeuk jeung rasa dua syaratna ya walam yadhu jeung teu neuneun si jalma kana eta lauk cai pihi dina tina abasan iseng tinggal kieu aya urang ayeuna nyimpen lauk di dinya naon gitu nyimpen lauk di dinya naon lamun ayeuna mun ieu mah resep we gitu resep we ayeuna mun teu ningali kacepatan lauk gitu resep we nyaho lauk eta teh heureuy resep lingu we ayeuna mun teu lauk da disebutkeun ayeuna mun terek bisnis lain gitu dagang ngeunun lain gitu ieu mah resep we ningali lauk berarti eta neuneunna lauk dina cai eta iseng. Nah, lamun ayeuna mun teu eueuh syarat anu dua bieu tetep najan ayeuna mun teu matak ngarobahkeun si tai lauk eta kana cai ari ngahaja-haja diteuneunan lauk mah caina bari tanpa tujuan tanpa alasannya iseng ngaranna aya tanpa aya tujuan anu positif teh kitu ngaranna teh iseng tetep we najis eta cai teh tetep we najis gitu atawa aya masih aya tujuanana heulah kieu ya teh karek aya tamu gitu nah aya mun teu ngarah si laukna dadakan atau heun ayeuna mun teu ngeunaheun ka tamuna gitu yang kadek-dek dadak lamun teu ayeuna mah basi gitu ngarah ayeuna mun teu meunah seger-seger nungguan ayeuna mun teh keur tamu ieu teh hanya ka modal bari matak ngarobahkeun kana caina teh si taina teh meusing aya tujuan oge neuneunna ari nu hiji mah syarat nu hiji itu ruksak nyaeta ngarobahkeun kana caina tetep we jadi putana jadi kudu dua gitu lengkep kahiji teh aya perubahan kana caina tina podol tina tai lauk teh kadua neuneunna aya tujuan anu positif teu iseng baru dihampura gitu baru dihampura jadi nu kararitu lamun dina fikih mah nah teh kudu jadi syarat lamun teh jadi nambahan tah bieu
osok tinggal engket ayeuna mah tong nanyakeun deui kumaha urang eta mah lain aya kieu teh anu kieu teh robah atawa henteu kumaha maneh da moal komen akang ge moal cek akang ayeuna mun teu eta nganajiskeun cek ente ayeuna mun teu mah henteu kumaha maneh kitu lah pikir mah tah urang mah sok pagunyang-gunyang dina pikir teh maneh kudu sarua jeung urang gitu eta maneh kudu sarua jeung urang pendapat teh eta jadi memaksakan nya eta prinsip orang lain memaksakan kehendak orang lain memaksakan argumen orang lain nyepuh we tapi pasaeunana teh daet biasa maneh nu kudu ka urang ngilu gitu tah maneh nu kudu urang ka urang ngilu cek itu nya maneh nu kudu ka urang sarua jeung urang ieu deuk kahijikeun anu patugang tegang mun kitu mah gerasa ayeuna mun teh nya apa kere eta mah ijtihad masing-masing pendapat masing-masing penilaian masing-masing tapi sakieu dina fikih mah aya terjadi kitu cek main teh ante cek urang mah teu robah oh cek urang mah robah cek main teu main jadi engkena teh ngan kieu mana aya dan cek main teh robah aya cek akang teh ayeuna mun teh akang bisa make wudu ku saya eta main teu bisa sakitu hungkul nah cerah kang mah ayeuna mun teu wudu da cek akang heuh mang ieu mah teu bisa make da bukan cek main ayeuna robah eta saya teh cek akang mah teu tinggal engke efekna teh kitu kan teu kudu patugang-tugang kita ayeuna mun teh urusan penilaian dina fikih mah ieu teh da ayeuna mun teh menununa teh ieu teh eueuh tujuan cek urang mah aya tujuan lain iseng gitu cek nu eueuh tujuan di mana-mana si lauk teh modalna teh saeutik neuneuna eueuh tujuan berarti nganajiskeun jadi mutanajis cek ayeuna nu teu nyebutkeun bahwa ieu aya tujuan anu puguh mah lain heureuy jadi ayeuna mun teh masih tak lauk modal di dinya bari ayeuna teu ngarobahkeun nya henteu nganajiskeun matak mending kumaha ya tapi ulah kikieuan ieu mah da urang butuh bae teh robah we da urang teh butuh gitu sabab lamun ayeuna ke urang ditekadikeun robah urang moal bisa make cai karena urang ayeuna hayang make cai akan bae meusing robah kitu robah we nya kitu eta ku sabab urang ngarah bisa make cai kan bae pokona mah neuneuna teh ieu teh teu heureuy kitu lah ngarah bisa make cai eta mah laon teu konsekuen aja hukum kitu mah konsekuen hukum konsekuen bener ayeuna mun teman keur tanggung jawab ka pangeran lain ke tanggung jawab ayeuna main-main di dunya elingkar jelema segitu nah ya kemungkinan cek kakang mah ayeuna mun teh mah ulah iseng-iseng teh ayeuna naon resep ayeuna neuneun lauk dina bak paranti wudu gitu kecuali lamun naon lamun caina gede gitu lah ngebalong gitu gitu naon ayeuna pelakan lauk gitu lauk mesing ayeuna mun teh mah henteu mastikeun bahwa si taina lauk lain laukna si taina najan henteu mastikeun kana nganajiskeunana ulah usang-iseng nanaonan eta anggur ga ayeuna teh buru-buru goreng lah ayeuna mun teh simpen dina bak segala da aya deui ayeuna khusus ka akuarium di Mang Abel teh eta mah neuneuna kitu ayeuna mun teu kitu mah ulah paranti dina paranti wudu kitu da aya ayeuna mun tempatna hayang resep-resep teh kana lauk mah nyeun akuarium ulah dina bak ayeuna paranti cai sagala paranti wudu terus aya keneh loba tuh ieu teh najis engkoh najis tapi teu matakan najis kan hartina dihampura teh ieu teh loba nu kitu teh tapi ieu nya eta khusus dina cai khusus ayeuna mun tadina bab cai ya cair wa ma yumasu yamasu modelnya fa'ala yufailu masa yumasu wa ma yumasuhu jeung perkara anu ngantelan kana eta perkara naon al asalu madu minal kuwaroti tina parompong sayang
sayang madu parompong teh allati tujalu anu sok dijadikeun min rosil nahwil bakori nyaeta tina bangsana tai sapi. Jadi tina sebahagian proses gitu ngahasilkeun madu anu secara manual meureunan, anu secara ayeuna mun tamah kuno gitu. Jadi aya baheula da teu kaalaman. Jadi keur supaya memancing ieu naon odeng gitu bangsa ayeuna nyiruan nu kararitu teh. Jadi resepeunana teh cenah ayeuna mun teh dologna teh lindeukna teh lamun nyieun sasayanganana anu dibuat tina bahan nyaeta tai sapi. Dijieun ayeuna mun teh masalah paranti mancing eta nyiruan. Jol ngarobrol be nyiruan teh. Tah geus ayeuna ngarobrol tuluy ayeuna ngaluarkeun madu. Pan eta teh tadina teh tina naon? Tina tai sapi eta teh. Meureun ayeuna mun teh ari kabaseuhan berarti najis. Najis mah najis. Jadi ayeuna maduna bisa we di dahar. Da dihampura teh. Da dihampura teh najisna gitu. Jadi lamun ayeuna ngecai si maduna eta kana sayang anu meunang nyieun tina tai sapi anu garing teh tuluy ayeuna nyurung si maduna diala maduna bisa. Najis apaan? Apa najisnya dihampura teh gitu. Apa najisna najis dihampura teh jarangnya eta mah jarang. Itu kayana kudu nyaho we ngarah teu gararejed mah dina fikih mah kitu. Kudu ayeuna mun teh mah luas wawasanana. Naon deui najis anu dihampura teh ongkoh najis tapi teu matakan najiskeun, ongkoh najis tapi jalan terus gitu. Rek dipake mah jurratil ba'iri nyaeta naon kunyahan gayeman onta. Gayeman ayeuna mun teh onta. Jadi eta lamun ngagayem jadi si ayeuna mun teh masih cairan tina kadu teh eta teh nyaeta osok kaluar. Onta, sapi, munding, lamun kunyah kenyok kitu teh eta teh nganya kita si kucrakna eta teh ngandung ayeuna mun teh ieu tah tina kadut, cairan tina kadut teh ngaluarkeun tina kadut berarti najis. Berarti najis. Gayeman eta teh lamun barang hakan teh sok baseuh, tah baseuh eta teh nyaeta cairan tina kadut teh. Mana ayeuna mun teh mah sapi, munding, onta, ngenyoh gitu teh baseuh teh teu. Berarti lamun tina kadut berarti najis. Nah, tuluy umpamana ngaletak kana cai saeutik teh. Caina dipake wudu meunang. Apaan geunah geus kaantelan baham anu gayeman onta sapi teh atau munding teh nu eta teh nyaeta najis sabab aya cairan anu katarik nu kasedot tina kadutna teh ai kadut teh ieu gitu tempat najis teh tempat waduk gitu. Nah dihampura ongkoh najis dihampura wudu bisa dipake wudu bisa dipake adus wah loba wa ulhi qabihi diakurkeun kana masalah anu bieu kana gayeman onta mana sungut baham anu pamuma yajtaru anu yajtaru naon min waladil baqari min baqil baqari wadhani termasuk ieu lamun seug ayeuna mun tamah anak sapi atawa anak me di mana-mana ngolomoh kana pentil susu ayeuna mun tamah indungna tuluy ayeuna mun tamah si susuna diperes ayeuna ku urang pan eta aya urut ngolomoh anakna teh anu anakna aya najisan dina bahamna. Berarti meureun dina nalika diperes teh ngaliwat kana najis eta kana pentil susu eta tuluy ku urang diopi gitu diinum menang halal
teu suci karena naon karena najisna najis dihampura padahal eta teh penting teh ulut ngalomoh anakna wah ayeuna mun teu sapi anu sapi peres karena ayeuna mun teu anakna meureun teh dinya gitu nyusuna teh sarua jeung urang jadi jeung sapi teh sasusu gitu urang teh gitu. Matak ulah kawin ka sapi nya sasusu tetep. Jadi lamun ayeuna mun teu urut anakna tina bahamna aya najis tuluy ayeuna kana pentilna engke ayeuna mun teu makan diperas meureun kun bogana teh ana diperas meureun ayeuna ngaliwatan kana pentil susuna aya najisan teh dihampura meunang ayeuna mun teu diinum apa ayeuna diinum geuning sakaya anu resep nginum kana susu dadakan kitu nya teu diolah heula da sing diolah oge lamun dihukuman najis mah anggar we sing diolah oge gitu da ieu mah pan dihampura najisna loba di papai mah najis anu ma'fu nu dihampura teh atuh geura ayeuna mun tamatuluy engke teh ayeuna mun tamakana naon kana cai teh anu saeutik teh si susuna dihampura deui gitu dihampura jadi hartina meunang we di mana-mana karagragan ci susu anu ngaliwat kana pentil susu anu aya najisan teh dipake wudu si caina teh gitu apa najis apa dihampura gitu ongkoh najis ongkoh dihampura gitu. Jadi ya dihampura mah ya jalan terus wudu ku cai eta adus ku cai eta ombeh ku cai eta naon deui ieu najis anu dihampura teh eta pamisobiyin sungutna budak leutik ya tanajasu anu tanah jasa anu mutanajis tegesna anu aya najisan nu kakenaan najis teh anu aya najisan baham eta budak teh summa goba geus kitu teh tuluy gaib gaib teh leos ngaleos leungit si baham budak teh wah tamala jeung ngamungkinkeun pantes naon toharatuhu sucina eta baham budak teh ta ieu hukumna nyaeta kafamil hirroti saperti hukum baham sungut ucing fa innahu sanyana ayeuna mun tama eta sungut ucing sungut ayeuna mun ta budak sarua budak leutik la yatanajasu henteu matak nganajiskeun eta baham budak anu tadina aya najisan ngan kungsi ngaleos heula anu ku prediksi urang kemungkinan salila ngaleos teh manehanana ngumah sungut ngumah bahamna gitu kekemu lah cek urang mah atuh jadi we ayeuna mun teu suci jadi ketika ayeuna mun teu antal si baham budak kana cai saeutik teu matak nganajiskeun ngan sing ayeuna mun teu pas faktana baham budak anu yakin nyaeta aya najisan nah budak yakin aya najisan apan budak karana ge aya naon ayeuna aya baheula mah teh kotok kitulah ayeuna mun teh baheula mah kitu murag saeutik wae mah diuapkeun da budak ngaranna oge atuh yakin eta teh baham budak teh najis eta teh aja mutan najis aya najisan gitu nah urang ge kitu ayeuna mun upamana anu nganyoankeunana teh nah aya geus kitu teh acan tan terjadi si bahamna antal kana cai saeutik teh leos ulin cek urang saila ulin eta budak ayeuna aya kemungkinan kekemu heula bahamna anu mana kekemu teh nu matak nyaeta jadi suci teh bahamna gitulah gitu atawa lamun ucing teh mah ucing geus ngahakan beurit kitu teh geus kanehan tah henteu langsung antal kana cai saeutik si sungutna si sungut ucing teh ngan ngaleos heula geus kitu salila ngaleos diprediksi eta si ucing bieu teh ceuk perkiraan nginum heula cai dina balong
balongna cai anu gede teh. Ketika ayeuna mun tama di kemu-kemu atawa antal si bahamna eta ucing kana cai nu aya dina balong nu gede, jadi lamun balik deui antal we si bahamna teh kana cai nu aya na ember teh pancuk urang tadi geus suci di ditu dina balong teh antal bahamna kana balong kana cai nu aya na balong ai cai nu aya balong gede jadi we suci sieuna teh atuh antal deui teh kana cai na ember teu matak najiskeun. Jadi faktor sing sarua lain kieu begitu yakin dina sungut ucing ayeuna aya najis urang ngahan beuri teh tuluy ayeuna mun tah mah anclom sungutna kana saya eta mah najis atuh ieu mah geus yakin najis leos heula gitu teu lila tarajol salila reos eta prediksi urang si sungutna teh antel kana cai anu loba dina balong contohna jadi atuh balik di ka dieu teh geus nyampak suci atuh anclom teh kadinya anclom ayeuna mun teh kana cai saeutik teu matak najiskeun teu matak ayeuna mun teh najiskeun jadi ulah make ukal ekol kieu urang gerek nyieun deh tak ieu pikir teh nu sok ayeuna jadi fikih mah bisa jadi ayeuna mun tama alus bisa jadi goreng gitu. Bisa jadi benar, bisa aya jadi salah. Lamun dipake salah teh fikih mah bisa capeta. Wawasanana. Cek urang nyieun kasus. Ada cek urang mah eta teh ayeuna mun teu mucing teh dawi teh ngalewas padahal henteu. Tah eta nu ieuna teh padahal henteu gitu. Aya mah. Benar geus bener ngan ieu mah puguh ayeuna ucing teu ngaleos heula disebut ngaleos heula jadi begitu ayeuna mun teh antal bahamna kana cai teh ada cakoring mah ayeuna ngaleos heula pan ge oge dina sapinahna oge lamun geus ngaleos heula tuluy ngamungkinkeun jadi ayeuna suci bahamna balik deui teh tuluy antal kana cai anu saeutik teu najiskeun padahal henteu tah dibalikeun fakta gitu fikih ayeuna dzor ngaranna aya fikih teh aya fikih dhar aya fikih nafi ai fikih nafi mah nya sesuai jeung fakta lain ayeuna mun tama direkayasa lain fikih anu direkayasa apa adanya itu hukumnya eta sungutna budak sarua jeung hukumna nyaeta sungut ucing lain sarua sungut budak jeung sungut ucing hukumna ketika yakin dina baham budak detik aya najisan ngan si budak ngaleos heula memeh antel sungutna kana si saeutik teh dina nalika ngaleos prediksi urang ngamungkinkeun si baham eta budak ya kumaha carana mah eta mah salah satu contohna anu bieu mah dek nyen contoh deui bari begitu ayeuna ngaleos teh heuh ayeuna mun teu kemungkinan bahamna bieu geus aya anu ngumah ku kolot atawa anu pangumahkeun kumaha ieu contoh mah kitu kemungkinan mah da geuningan bieu ayeuna mun teh baham budak teh anu tadina ayeuna mun talem modong geuning geus bersih gitu berarti meureun aya nu pangumahkeun anu pangumahkeun berarti geus suci atuh nalika anclom teh kana cai ieu oge tah kana cai anu mun teu gelas kitu teu matak nganajiskeun lamun teu memungkinkan salila ngaleos tapi tetep ayeuna mun teh mah hukum najis antal kana cai saeutik nganajiskeun eta mah hungut ucing ge sungut ucing ge tigah kitu hukumna gitu baham ucing oge wadar kituyuri jeung deui nyaeta saperti tai pirang-pirang manuk wallahu alam bissawab.